boga kantong anyar keneh. Tapi kapakena kursa kedeung gara-gara pinu ku cimetingan. Heuh meureun ku sabab acan wareg make budak teh keukeuh hayang make kantong ieu. Atuh da geuleuh rek dipakekeun ka budak teh. Cimetingna oge meniting aremlog kieu tingali tuh baraya. Tepikeun ka jero-jerona ieu mah harideungna teh. Ngan ku sabab budak ngadat wae keukeuh hayang make kantong ieu. Tuluy we ku emak teh dicobaannya. Geus ku sababaraha rupa supaya bisa bersih deui tapi geuningan anger keneh. Geus ku rupa-rupa rinso oge teu mentah. Lahan dikeueum nepikeun ka sapoe sapeuting anger we geuning teu mentah. Bener-bener pageuh kacida ari cimeting mah tuh tingali nepikeun kana rangleg ieu teh bener-bener. Ngan emak teu beak akal urang cobaan we da lebar geuning kantong anyar keneh. Piraku kudu dipiceun mah bubuhan mineng ningalian dina aplikasi hideung. Aya cenah pembersih anu jang ngaleungitkeun cimeting tah ieu ngaranna teh Clothing Remover cenah. Ngomong-ngomong ke heula nya emak teh lain di endorse ieu teh bener-bener panasaran. Soalna ningali dina iklan mah meni langsung bareresih. Lamun misalkan make ieu nepikeun ka bersih ieu kantong wajib si baraya meuli oge nya. Jadi ayeuna mah urang buktikeun heula ku emak. Demina oge panasaran emak mah cikan bener kitu iklan teh. Dina petunjukna nama mimiti teh ieu kudu manaskeun heula cai. Pokona mah kudu sina nepikeun ka ngagolak caina tehnya baraya. Lamun geus kitu ayeuna urang asupkeun heula kantongna kana jero ember. Terus we awurkeun ieu nya Clothing Remover ieu teh sekitaran 4 sendok lamun dina petunjukna nama atawa 3 sendok. Tergantung anu rek dikeueumana we meureun ieu mah nya baraya. Ari ieu mah bubuhan rada gede kantong mah nya jadi ku emak teh dipakekeun 4 sendok ieu teh. Tah ieu caina geus ngagolak kiap ayeuna mah urang banyurkeun langsung kana emberna. Tingali atuh menikot ngebul keneh kieu nya caina oge bakat ku panas. Umpah demina oge panasaran emak mah cikan bakal bersih henteu cara dina iklan-iklan. Kadangkala kan ari iklan mah geuningan anu sok sesuai da ngaranana oge eta mah ukur holonya. Teh keheulaanannya ieu baraya. Ieu teh dina iklan mah emak ningalina nya loba budahan ieu teh pas dibanyurkeun ku cai panas teh ngabulak geuning budahna teh kaluar. Tapi hanya ieu mah nu emak henteu pisan aya budahan. Kajeun we pokona mah ayeuna urang cobaan ieu teh sekitar 15 menit urang antepnya. Geus sekitar 15 menit atawa leuwih ieu teh tingali ku emak urang sikatan heula da cenah dina contona ge kudu disikat geus dikeueuman mah. Ku sabab eueuh budahan jadi ieu teh ku emak dirinsoan deui nya ngameh aya budahan atuh da ai nyikat eueuh budahan mah teu pararuguh. Pokona mah geus beres disikatan kieu langsung dipoekeun baraya sia teu nyangka pisan tingali hasilna. Demi Allah demi Rasulullah oge nepikeun ka bersih kieu tingali ari sugan teh moal bersih kawas anu ti heula geus dikukumaha ge henteu bersih wae. Nah ari ieu mah tingali tu baraya. Aslina ieu mah alhamdulillah bisa dipake di sakola ku budak anu asalna nararangleg cimeting kata dipake ieu kantong geus sataun leuwih. Ayeuna bisa dipake deui ku budak. Jigana lamun sakali di dikeuman ieu bakal leuwih kinclong. Tingali atuh luar jerona oge ieu mah full bersih. Wah lamun kieu mah nya baraya ieu mah rekomendasi pisan we pokona mah. Baraya bisa meuli oge nya Clothing Remover ieu teh lamun bisi hese ngan deui kariklik we nya keranjang kuning engke dina anu emak. Data dina oge moal diiklankeun tapi da ku sabab berhasil jadi ieu teh wayahna we ku emak oge diiklankeun lumayan pan nya baraya.